Halo Dax, aing kakara hudang sare nya anjing ieu teh. Si beungeut sakedeung terus aing neangan HP nya, aing muka HP. Kakara ge aing hudang sare cenah. Di nu media sosial aya hiji gubernur, lain hiji gubernur, aya gubernur ti Jakarta ngaranna Pramono. Ngomongkeun tentang Bandung, cenah ngomong kieu cenah. Bandung sebagai kota termacet kedua anjing. Cek aing mah cik atuh tong uruskeun Bandung uruskeun wae ti Jakarta. Da maneh gubernur ditu lah ibaratna kitu lain. Bener teu? Per teu? Ya heueuh. Ayeuna maneh nyebutkeun Bandung sebagai kota termacet kadua ti mana? Maneh ge eta ngajelaskeun berita ti lembaga anu can tentu keaslianana gitu. Sok lembaga-lembaga lain eueuh nu ngomong kitu ge. Ti nu nya aya anjing. Heh, nu ngajieun Bandung macet teh warga sia. Ku aing videokeun erek. Di Bandung teh loba plat B ti indi-indi erek warga maneh nu nyieun macet karena naon? Karena ti warga maneh lamun ulin teh harayang ka Bandung, da Bandung mah tiris anjing. Teu jaga di ditu pararana aslian nya, saking ku panasna nguruskeun nu di dieu kitu nya. Kade eta sungut dijaga besik digerengsengkeun ku di dieu lain nya. Cek aing mah sakitu banjir we, sakitu macet maneh mah tempat maneh ge macet geus kabuktian anjing. Di ujung Monas ka ujung endi anjing, ujung-ujungnya kalah ngomong nih cenah. Si anjing sok debat jeung aing sok sia ge geus eleh anjing. Aing ge bisa argumentasi mah kentot geus lah sakieu wae. Pokona mah eta jeung si Pramono sungutna rada dilem saeutik ya, mun teu ku aing disewih nya dijahit. Diobras, dioperdek. Sia. Baru keur main aing ge